warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wilujeng enjing mitra sadaya tepang deui sareng simkuring pun Siti Nurhalisa dina acara Warta Sunda di dieu abdi bade ngadugikeun warta nyaeta polisi tutup paksa galian tanah di Purwakarta. Bupati Purwakarta Anu Ratna Mustika dibarengan ku aparat Satpol PP Kabupaten Purwakarta jeung Provinsi Jawa Barat. Sajumlah tim nasional jeung pihak nu patali polisi jeung TNI nutup galian tanah di Desa Cipaten, Sukatani, Purwakarta. Salasa beurang sagala kegiatan penggalian serta angkutan tanah di lokasi lega 50 hektar eta dieureunkeun. Dina waktos eta oge sabab dianggap ilegal atawa henteu boga idin. Nurutkeun anu lokasi penggalian tanah ieu sabenerna ditutup sababaraha kali tapi manajer nekat serta neruskeun ngalaksanakeun operasi. Tah ayeuna pamarentah wewengkon geus ditutup deui jeung ngeureunkeun sadaya operasi supaya pangurus-ngurus izin salian teh eta. Kagiatan penggalian lahan oge ngabalurkeun jalan arteri Purwakarta-Bandung janten kotor sareng laleueur. Nalika turun hujan jadi teu saeutik pamake jalan nu lesot bari ngaliwat. Nalika ditutup mangrupakeun sakabeh kendaraan angkutan dikaluarkeun tina situs penggalian sementara petugas pemadam kebakaran bebarengan warga ngabersihkeun jalan anu kotor alatan asup jeung ninggalkeun kendaraan angkutan. Wilujeng patepang deui dina lain waktu simkuring Siti Nurhalisa amit mundur hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.